Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gora Bacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1864 nomor 70 genap. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna ieu teh pamirsa tina kolom pangawaruh we pangintennya. Judulna nyaeta Nyi Raden Uid. Ieu yasana Bapak R. Muhammad A. Apandi. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos, wilujeng ngadangukeun. Nyi Raden Dewi Sartika putra Raden Somanagara ti Nyi Raden Raja Permas terahing luluhur Bandung. Nu dibabarkeunana di Kapatihan Bandung dina ping 4 Desember 1884 sareng pupusna di pangungsian nyaeta di Cineam wewengkon Ciamis Kidul dina ping 11 September 1847. Memang anjeunna ku sajarah parantos disahkeun tina perkawis jasa sareng katoeksaanana sacara wanita Sunda nu motekar dikadarkeun teu joledar nikreuh ngeureuyeuh kajurung kurasa deudeuh ngetrik ngatik dina bidang pendidikan nungtun nuyun para mojang priangan nu harita rata-rata masih barodo balilu tinu poek kanu caang. Kumargi laga-lagu tindak ketak tingkah langkahna Nyi Raden Dewi Sartika meh teu aya bentenna ti Raden Ajeng Kartini. Anjeunna tugdugi ka seueur nu nyebut atanapi kengeng gelaran Kartini Sunda. Kiwari unggal taun dina saban-saban ping 4 Desember sok diayakeun Hari Sartika nyaeta kanggo pangimut-ngimut kana jasa-jasana sareng sajarah perjuangan Nyi Raden Dewi Sartika dina bidang pendidikan. Boh dina serat-serat kabar, boh dina majalah-majalah, nya kitu deui dina upacara pangeling-eling, eta jasa-jasa pendidikan teh biasana sok dipedar, nu diantawisna disebatkeun yen nu ngawitan muka sakola nu khusus kanggo para istri di Paseban Kabupaten Bandung teh nyaeta Nyi Raden Dewi Sartika ku pangjejehanana RAA Martanagara nu jadi Bupati Bandung harita nu tunggal kapiramakna malah upama nurutkeun pancakaki mah kapernah eyang. Ku kituna dupi numutkeun sajarah nu saleresna mah nu parentul keneh saksi-saksina nu wantun teranggel jawab menggahing nu kagungan pokal ngawitan muka sakola istri di Paseban Kabupaten Bandung teh nyaeta Nyi Raden Uid nu oge pituin terahing Bandung putrana Raden Kartakusuma. Ngawitan ngabulangna Nyi Raden Uid di Paseban Kabupaten Bandung tegesing nyalira bae ku tambih seueurna nu jaradi murid-muridna Nyi Raden Uid nya ngumaha ka Kanjeng Martanagara manawi aya tanaga guru nu sanes kanggo ngabantu anjeunna ngabulang. Ku Kanjeng Martanagara nya dipaparin Nyi Raden Dewi Sartika kapiputu anjeunna ti pihak garwa margi garwana RAA Martanagara nu jenengan Nyi Raden Anggraeni rai dalam bintang bibi ibuna Nyi Raden Dewi Sartika. Kalarasa Nyi Raden Dewi Sartika harita parantos mulih deui ka Bandung ti Cicalengka sabada ti sapupus ibuna nyaeta Nyi Raden Raja Permas kantos nema dirorok ku Juragan Arya Cicalengka Raden Basarah Kareta Hadiningrat nu saterasna dipulung mantu direpokeun ka putrana nu jenengan Aom Kanjun. Walhasil nikah kasaderek nisan mung bae teu dikadarkeun lambat lambut sarta dina saparantosna lelengohan Nyi Raden Dewi Sartika ti Cicalengka nya mulih ka Bandung. Nu saterasna ku Raden RAA Martanagara dijejehkeun sina sasarengan sareng Nyi Raden Uid ngawulang para mojang di Paseban. Dupi Nyi Raden Dewi Sartika ka Juragan Arya Patih Cicalengka teh kapernah uwa kumargi raka ibuna. Anu ku kituna kaetang teu aya awona upami para putrana dalam bintang ieu upami
para putrana dalam bintang ia dihandap diberendelkeun. Hiji Raden Basarah Kartahadiningrat Patih Cicalengka. 2 Raden Onong Wirahadiningrat Wadana Ciwidey. 3 Raden Kanda Wiranagara Menteri Kabupaten Bandung. 4 Raden Haji Nataningrat Partikulir. 5 Raden Yahya Natanagara Partikulir. 6 Nyi Raden Raja Permas Kapigarwa Kapatih Bandung Raden Somanagara. 7 Nyi Raden Raja Galuh Kapigarwa Kudalam Sukabumi. 8 Nyi Raden Raja Sumarni Kapigarwa Kudalam Lebak Rangkas Bitung. Perlu oge disebatkeun yen putra dalam bintang anu ti Padmi mah munggungkul juragan Arya Cicalengka bae, nu sanesna mah ibuna teh misah-misah. Saterasna kumargi sakola istri di Paseban Kabupaten Bandung, muridna nambihan seueur bae, nya kapak sakolana teh dialihkeun ka kebon cawu atanapi Ciguriang, ngadamel sakola anu mandiri. Saparantosna di kebon cawu guruna teh ditambihan deui saurang nyaeta Nyi Mas Purma ti Tasikmalaya, nu ngahaja dikintunkeun ku Bupati Tasik anu nuju anomna katelahna Aom Saleh. Tah dina saparantos ngagaduhan sakola anu mandiri mah murid-muridna teh nambihan seueur bae. Kukituna Nyi Raden Uwid mah ngawulangna di sakola istri nu kadieunakeun disebat kautamaan istri di kebon cawu teh teu kirang teu langkung mung kengeng 2 tahun lamina kabujeng Puput Yuswa pupus dina tahun 1804 keur meujeuhna anom keneh nembe kagungan putra hiji. Sapupusna Nyi Raden Uwid nu kaselir sareng neraskeun jadi kapala di eta sakola nya Nyi Raden Dewi Sartika. Nu saparantos aya dina pingpinan anjeunna sakola kautamaan istri teh tambih wuwuh majeng bae. Nu tina perkawis kambajenganana miwah jasa-jasana Nyi Raden Dewi Sartika sadaya ge sami uninga kasaksi sareng kabandungan ku balarea moal gana-gana saban taun di Pieling. Repok ngajodona Nyi Raden Dewi Sartika ka Raden Agah Suryawinata terah pakauman ti Cimahi teh sanes bujang kalanjang sapertos nu biasa sok dipedar dina biantara atanapi dina karangan-karangan nu ngeunaan kana pangeling-eling milangkala atanapi ulang tahun Nyi Raden Dewi Sartika. Nanging tepang jodona teh kengeng disebatkeun duda karanda malah ti gerehana nu ti payun juragan Agah perantos kagungan putra. Ku ayana ieu seratan moga-moga kanggo sasieun sabeunyereun sarebuk samerang nyamu tiasa nambihan atanapi dianggap panyarungsum kana katerangan nu ngeunaan riwayat Nyi Raden Dewi Sartika. Yen sayaktosna nu ngawitan kagungan pokal muka sakola istri nu tempatna di Paseban Kabupaten Bandung teh sanes Nyi Raden Dewi Sartika wungkul, nanging teu kirang teu langkung disarengan ku Nyi Raden Uwid. Eta ku disabit-sabitna atanapi dicarioskeunana nembe ayeuna, rupina diperangkeunana bae nembe ayeuna. Kindakna sajabi ti Nyi Raden Dewi Sartika diurang anu jadi pahlawan istri teh aya deui nyaeta Nyi Raden Uwid. Sapertos anu parantos dicarioskeun Nyi Raden Uwid muka sakola istrina teh di Paseban Kabupaten Bandung. Anjeuna putrana Raden Kartakusumah Pituin turunan luluhur Bandung. Ka Nyi Raden Dewi Sartika teh masih keneh katalian ku kawargian. Dupi putrana Raden Kartakusumah teh sadayana aya genep. Anu berendelanana hiji Nyi Raden Jam atanapi Jamanten, 2 Nyi Raden Uwid, 3 Raden Memed, 4 Raden Iyad, 5 Raden Undil, 6 Raden Oyoh. Tah tinu sakitu teh nuju meneng keneh mah mung kantun Raden Undil bae bumina di Kampung Pangarang Bandung. Dupi carogeanana Nyi Raden Uwid teh ka Raden Wiraatmaja nu pada melanana jadi juru serat Hofdinspektur Den Hammer sarta waktu pupusna ngantunkeun putra pamaget nu jenengan Raden Jamhuri. Saterasna Raden Jamhuri nurunkeun putra hiji istri sareng hiji pamaget nu istri Nyi Raden Handan kajodokeun ka Ino Gastina ti Ciamis nu kantos jadi komisaris di kalangan kepolisian sarta kiwari jadi pangusaha di Jakarta. Nu pamaget Raden Abdullah
Mayor TNI di Divisi Genap Siliwangi. Sakitu nu kasanggakeun dina kakiranganana mugi dihapunten. Kitu cenah ya pamirsa. Ya teh kalebat kana panguruh teh apa intenya Nyi Raden Uwid. Sakitu anu tiasa kapiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.